aing ka kuliah ke SIG. Kadituna aing dagang es geprok. Oh ayo dokter. Bakna. Tah, aing ngabangun ya. Kamari aing nyopet tah hasil. Sugan we aing nanyakeun sugan aya lowongan. Kuli-kuli atuh arek ngangkut-ngangkut atuh naon aing Sugan we tanyakeun we Punten Pak. Iya, mangga. Bade ieu sugan aya lowongan. Oh, lowongan itu aya sama apa ya enggak bener kata. Sugan arek ngaduk gitu. Oh. Itu bisa kayak nama. Berjenising ya, tinggal setik kerjaan anak. Oh, deui. Maaf ya, Masnya. Oh, nyanyi itu Pak. Aing baru gawe non isinya. Tadi kuliah kosong deh. Ke mana? Tolong atuh aing. Aing spoek teuing sih. Aing nyopet teh hasil coba. Aing nangan gawe bener-bener komo bating. Made sih ya. Aing pamajikan melan ya aing Het itu sahanya ngalamun wae. Sampurkeun aku aing bising kesurupan. Mak, bernaon? Cing wae. Goblok budak teh. Nah, naonan sih ya? Henteu amang ngalamun wae. Kunaon sih? Angkeran pagawean. Oh, aya pagawean memang. Gimana? Di abah urang. Ayo ngilu yuk. Ayo tuh. Yo. Gitu atuh. Ayo mah. Aduh, aing isuk parusing. Ya aya kebon, boga kebon hektaran. Oh nu ngurus. Sakalian anu ngurus ini. Aduh, aing mah ieu. Itu di tukang kebon takoka loba. Eueuh nu ngurus. Aing kumaha nu nyemprot-nyemprot acan mana loba. Ieu hama wereng. Naon lihileud, aduh aing biaku hileud keket naon. Kangkung sakieu gana aing ngurus hiji-hiji acan nih sahanya kira-kira aduh aing tah saha. Piraku aing ngaji geus 3 kali. Mabrur. Tukang kuli-kuli acan hiji-hiji acan. Mana aing neangan duh. Harus kebon sakieu legana hektaran, kebon kangkung, kebon terong. Walu loba kuliahna mana ieu tukang kuliah goblok teh. Ya, Mang, abah uing nu segle rek men pagawean naon ya? Lo bada duitna ge, da lo bajuna ge pake batik. Kang Haji aya pagawean we? Pagawean? Heeh. Oh, mana neangan gawe? Pugu urang neangan wae ieu. Aya puguy ge Pak Haji ge keur neangan ieu. Panyiramkeun kebon hektaran, sanggup teu? Ya sanggup aya bener aya pagawean mah. Aya ieu nganggur ieu. Mun gawena kitu mah ini doang, ripuh. Karunya soran wae. Ya geus tuh semprotana sokot di tukang. Nyantos tuh aya kitu mah. Sok. Oh, siap. Bener. Mana keur naon cicing wae di dieu? Minta duit rek ulin. Dieu duit di wae aing teu mau receh. Balokan malulu. Geus gampang mantog heula ka ditu nyopet-nyopet atuh sia ka ditu. Heula. Aing geura ka ditu mangkat. Stres dok teh.
Kumaha entos? Entos Haji. Entos kabeh dah. Entos calik. Ya, aya. Iya. Nah, lumayan lah, ala kadarna. Alhamdulillah meureun entos. Ya, taeta upahna kumaha, Mang? 10.000 doang. Ya saya nih kan 10.000. Jadi karena lo tuh sampai acan bang tiburang sampai ke kieu. Mau atuh itu boleh bes-bes Es tangin lah es. Aya es mah ke kurang meuli deui eta di eta maneh kuliah. Bahaji kuat beli pisan. Ieu lain medit, pan ini zaman usum corona. Kumaha sih nya? Tenanglah ke lamun misalkan isu kan nyiram deui nya. Nya tos ayeuna mah sakitu we heula. Banyak lah. Sakitu ge meureun maneh geus. Ya, Alhamdulillah meureun. Ya. Ai jadi jelema kudu bersyukur, ya. Pokona mah sing tabah we sing tawakal. Nyata geus menang rezeki eta ge kitu meureun. Nyangke besok-besok paling ge usaha dipanggil deui kitu. Ayo. Nya, Nya ayo. tonggo nya. Ayo. Nun nya. Ya ayo. Nah, kade hati-hati. Goblok kuret pisan Haji teh. Aing kuat biar kieu doang. Main kana naon. Aing 10.000 doang. Gila ancar kanan baik-baliknya. Nah, itu sih. Ini lah. Gimana? Indung sia. Ya, ayo. Ancar kanan maya ya. Mailah. Dilating sih. Mah adik geus menang can. Entos meunang ngarasa kieu 10.000 doang. Isukan teh poe Rebo. Ih nyamal mah isakeun atuh ya. Maha sih? Ya menang na sakitu sih. Jok aing ngembung ah. Terus kudu kumaha tuh urang? Adi itu lah mangkat keren dengan deui ah. Can menang maka balik. Ai mah nya urang. Cara ari nyokotna wae, cokot emok. Ai giliran setor mah teu bisa dengana. Geus segera balik ah, David mah.